dinten ayeuna simkuring sareng rencangan sapara kanca bade ngareview ka tuangan anu aya di lingkungan Kota Tasikmalaya sareng leueuten anak nya anu bade di review teh nyaeta nu kajina teh naon itu teh aya lengko ayam terus tutug oncom aya jusna teh jus tomat sareng jus jeruk tak aya jadi teh pucuk paketan tina TO sateacana kanca ngareview leueuten sareng mamenna simkuring bade ngawanohkeun wastapun Nilam Oktaviani kelas 10 MIPA 3 wastapun Aji Maulana Sidik kelas 10 MIPA 3 wastapun Peri Gunawan kelas 10 MIPA 3 wastapun Amalia Sintia Dewi kelas MIPA 3 wastapun Tarisya Azmi kelas MIPA 3 jadi murid anu syukur tuangan anu kahiji nu bade di review nyaeta lengko di caketan rumah sakit. oh langsung aja nya ayo orang mama tiket lapar ya saacan mam kudu ngadoa heula ayo urang ngadoa heula bismillahirrahmanirrahim amin bismillahirrahmanirrahim coba nela cina per enak tuh enak per aduh lengko iya kusabab China atau tiis jadi rada kental. kak langsung ya daging per enak tuh ya dagingnya enak sih empuk per si gandumnya KFC ya mah per aduh hogar cabian enaknya bener Mohon. ayo rontongna kumaha sana per Lontongna teh rada pulen, terus aya rasa daun-daun. Terus rempah-rempahna karaos pisan. Kalau yang kedua nyaeta pucuk oncom ayeuna urang sesuai cutian pucuk oncom ieu teh aya leunca aya tahu aya tempe sareng aya asina sareng aya sambal oge kumaha sekalian enak teh enak gurih teona teh tempena sih enak ngan soal abi mah kitu tempena teh kurang gurih ieu teh kumaha tadi nuhun kami ting terus ya sayurannya masih fresh ya masih segar leueut minumanna ieu karunya si ceket
ieu teu amis teuing guys. Ini ada titik-titik lah guys. Yang pada yang marasen, mangga cek we di Jalan Cienteng. Harganya terjangkau 10.000 terus biasa kening sampai ke Parung. Enak pisan guys. Ayo meser. Sakitu wae di kelompok 2. Semoga manfaat. Hapunten bila aya kalepatan dina video ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.